Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang pendak deui serangga ngarit dina acara dongeng Sunda anu biasa dicana ku Kang Aritnya. Dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman ayeuna teh seri kaopat. Mudah-mudahan mitra-mitra tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Kamari teh dina seri anu katilu nuju nyarioskeun nyaeta Nyimas Sinigini anu nuju ngobrol sareng Mang Omen nya. Dugi kadinya mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos. Sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Kieu Kakang, kaula geus apal kana kahayan Kakang anu keur nyeri tur perih. Tur kaula geus apal yen Kakang teh hayang loba harta. Kakang hayang beunghar. Kakang hayang dihargaan ku sasama. Kitu saur Nyimas Nigini. Atuh Mang Omen meuni ngagebeg. Naha cenah ieu putri? Geulis teh apaleun kana kahayang manehanana. Apaleun kana kerteg hatena. Pan salila ieu Mang Omen can bebeja ka saha, can loba omong ka asup ka nu jadi pamajikanana. Tapi da geus geus niat tekad Mang Omen teh bener hayang beunghar. Pan geus gilig dina ati, geus niat dina badan yen ku cara kumaha ge manehna kudu beunghar. Ayeuna aya nu apaleun? Nya atuh cita-citana teh cek pamikir Mang Omen bakal gancang ti nekanan. Pok Mang Omen nyarita deui. Oh, mohon leres kitu pisan. Abdi hoyong beunghar. Sabab abdi nyeri hate kudu jadi lanceuk pamajikan. Minang pisan abdi dijejeleh, dihina. Ajarkeun teh lalaki eueuh kabegug. Kitu cek Mang Omen. Tah kieu Kakang, kaula bakal ngabantu ka Kakang. Kaula bakal mere harta anu loba. Cek kasarna mah Kakang hayang naon oge bakal kabeuli. Hayang lega sawah, hayang lega Tegal, gampang. Tapi aya syaratna Kakang. Kitu saur Nyimas Nigini. Oh, syaratna naon Gusti Ratu? Kitu cek Mang Omen. Nanya deui. Da Mang Omen panasaran naon syaratna teh. Kieu Kakang, syarat anu kahiji, Kakang ulah nyebat Gusti Ratu ka kaula. Tapi sebut we kaula Nyimas. Anu kadua, Kakang kudu ngawin kaula. Tah kitu Kakang,
syarat nama da teu berat kitu cek Nyimas Nigini bari netep antep ka Mang Omen. Sorot panona anu seket amus kana jajantung Mang Omen. Yang ngadak-ngadak ku sorot panon eta Nyimas Nigini, Mang Omen jadi katarik ati ka pentang asmara ku Nyimas Nigini. Tarasan Mang Omen mah asa geus heubeul panggih. Eta sorot panon Nyimas Nigini perwatek hiji siluman anu matak ngaruntageun jajantung, matak murageun kaimanan ka hiji lalaki. Mang Omen teu loba mikir, teu loba ngahuleng. Pok Mang Omen nyarita deui. Oh, kitu syaratna Nyimas. Mangga kakang sanggem pisan janten caroge Nyimas. Teu nanaon anu penting kakang beunghar. Man da Nyimas ge terang nyalira. Kakang mah jalma taya kagaduh, jalma sangsara balangsak. Na Nyimas kersa ka kakang kitu cek Mang Omen. Kakang, pan kaula ge tadi geus nyarita yen kakang teh butuh ku harta. Da ari keur kaula mah teu butuh ku nu kararitu. Ngan butuh teh kakang jadi salaki kaula. Kitu cek Nyimas Nigini. Bari Nyimas Nigini ge bungah kacida yen Mang Omen daekeun dijadikeun salaki. Bakatku bungah-bungahna Nyimas Nigini ngan gabrug. Mang Omen digabrug, Mang Omen ditangkep meni page. Nyimas Nigini semu geget. Atuh Mang Omen awakna meni naroktok. Umur-umuran ditangkep kuno geulis lir widadari. Kakang, ti mimiti ayeuna kaula geus jadi istri kakang. Jiwa raga kaula geus milik kakang. Kaula siap ngabdikeun diri ka kakang. Tong boro harta sanajan nyawa ge ku kaula dipasrahkeun ka kakang. Jeung bisi kakang aya kaperluan naon bae. Boh harta, boh tanaga, kakang kantun nyarios ka kaula. Kitu saur Nyimas Nigini. Oh, mohon Nyimas, nuhun pisan pami kitu mah. Kitu cek Mang Omen. Pondok dina ngajawabna. Kitu nate bari ngararasakeun rasa haneut awakna Nyimas Nigini. Atuh anu saterusna duadana namplokeun kadeudeuh ka nyaah kaasih. Saling cacapkeun ka cinta. Teu kacatur kumaha sosonoanana Nyimas Nigini jeung Mang Omen.
Keun engke urang samper deui. Ayeuna urang malikan deui ka lembur dangdeur. Harita lembur dangdeur ge sarua basa hujan di leuweung tiis ka kampung dangdeur ge hujan. Atuh warga meni atoh kacida sabab geus lila teu turun hujan. Ayeuna turun hujan bari badag kacida teu bungah jeung teu bungangang kumaha atuh. Hari-hari tabiti geus sudang da sarena teh teu lila sabab inget bae kanu jadi salakina. Anu eueuh balik hate biti asa kaduhung sagede gunung. Manehna geus nyarekan kanu jadi salakina. Kamana ari Kang Omen? Kunaon eueuh balik? Kang, hampura kuring geus nyarekan akang. Kitu cek gerentesna Biiti. Kituna teh Biiti bari ngahuleng. Cek pamikir Biiti, kumaha lamun salakina teu balik deui. Daripada ngalamun mending reka imah ce Surti, kitu cek Biiti. Anu saterusna Biiti ngonci panto imah. Ari koncina diselipkeun di luhureun panto. Da pamikir Biiti bisi salakina balik teu hese asup ka jero imah. Cerut Biiti turun ti imah ngajugjuk imah lanceukna nyaeta rek buburuh nyeuseuh. Ayeuna dina datangna rada beurang da tadina mah Biiti teh moal indit da hatena asa teu pararuguh. Tapi dipikir dibolak-balik di imah gerek naon cenah mending buburuh nyeuseuh ari kitu mah boga-boga beas. Teka catur di jalana Biiti geus nepi ka imah Bisurti. Harita kasampak Bisurti jeung Mang Komod keur aya di tepas imah. Barang nempo Biiti datang ka dinya ngan kantawang Bisurti nyarekan, "Aduh, Neneng, anu geus karek mantog. Kawas digawe di nini wae. Hoyah kieu karek datang." Kitu cek Bisurti. Corokna bentik-bentik tutunjuk ka Biiti. Cacakan ka dulur sorangan komo lamun ka batur. Mohon ceu kasiangan da ungi kirang mondok. Kitu cek Biiti bari tungkul. Kasiangan. Nah minggeus di mana nyebut kasiangan? Kitu cek Bisurti. Nganpok Mang Komod ngilu nyarita. Eta meureun ngakepan heula anu kasep ujang Omen. Mangkeluk eueuh kahayang. Amit-amit. Karena nahaon maneh teh iti si Komen dikukut wae. Yah, aing mah daripada ngukut si Komen maneh ngukut ucing. Kitu cek Mang Komod. Dina nyaritana mending ngepros. Ukating kunaon Mang Komod teh cecep teuing ka Mang Omen. Lamun salah naon, lamun dosa naon. Tapi kawas ka musuh bubuyutan. Atuh meg kana dada Biiti asa aya anu neunggar.
Pok biti nyarita cik akang ulah kitu-kitu teuing kasalaki kuring teh da bodo gelo burung palung eta teh salaki kuring cek kasar nama masih kene dulur akang kitu cek biti. Pok mangkomod nyarita deui alah daheuh titi salaki maneh mah Allah gunana karena nahaon lah dikukut oge maneng ge ngukut doma nganah ngeuna tuh dagingna daripada si komen naon teh kalah tanagana nu poko mangaheurinan we di alam dunya kitu cek mangkomod ari mureleng. Mangkomod jeung bisurti cecep kabina-bina atuh dikitukeun mah biti teu burung we ngentap da biti ge sarua jalma pudugdug nafsu da bijil. Pok biti nyarita hei ce surti oge kakang komod rarasaan kuring mah salaki kuring asa tara ngahesekeun asa can pernah barang penta daharajeun ece sok mere beas atawa deungeuna eta mapan geus bogoh tanaga kuring tapi naha asa kabina-bina teuing ngahina ka salaki kuring teh habong ka jalma teu boga habong ka jalma sangsara ulah kitu ceuk Kang dah hirup mah teu angger moal salilana hirup aya dina kasenangan kitu cek biti. Sia teh kiti ngalawan kalancek sorangan lain kadua nganuhunkeun di papatan teh kitu cek bisurti bari molotot mun kongang mah yang nyabok we meureunan. Bisurti bener-bener nafsu pedah eta beureun ka adi bari adina ge eueuh kagableg cenah lamun teu gadag di aing da moal nyatu. Oh kitu kieu we ceuk oge kakang komod dah kuring ge sarua manusia bisi ece jeung akang ngarasakeun kaheurinan ku kuring atawa bisi kaberatan pedah kuring digawe di dieu teu nanaon kuring teu digawe di dieu ge dahari keur gawe mah buburuh masih loba ceuk kasarna mah ngored-ngored we di kebon mah atawa buburuh mencug loba keneh anu butuheun tanaga kuring daripada gawe caritana ngaranna di dulur sangkaan batur mah dulur teh boro-boroan padahal mah boro-boro kitu cek biti. Kituna teh biti ngan leos balik deui ka imahna cek pikir biti geus moal balik ngalawanan jalma kitu patut atuh bisurti jeung mangkomod mending ngahuleng pan sangkaan maranehanana mah yen biti moal balik deui ka imahna da pamikirna mah biti teh jalma butuh
jalma susah. Cek pamikir maranehanana mah rarasaan manehna mah bager cenah. Rarasaan manehna tapi dak barang bere teh mun gawe jadi gawe mah nya lapur we leuwih-leuwih ti ka batur. Lamun sakalian bi ti kapepet ku pangabutuh naon bae boh nginjem beas, boh nginjem duit, panpokna teh pagawean teh unyam injem we cenah kawas bisa mayar. Padahal mah iraha teuing biiti atawa Mang Omen sok wani unyam injem. Dati hari tage tibasa manehna nginjem ti dibere geus we biiti mah geus tara ngomong deui komo nginjem atawa menta. Cek pamikir biiti leuwih hade nginjem ka batur, leuwih hade menta ka batur daripada ka dulur sorangan. Bari pan geus sidik yen Mang Komod nyaeta lanceuk petku hinis manehna saindung sabapa sakandung. Tapi ampun meditna nu pogo mah sautak setik lamun aya kasalahan nyarekan lak-lak dasar. Pan pagawe anu sejen mah ngarasakeun gila ku kalakuan Mang Komod. Tapi hari ngaran pagawe kabehana ge teu wani jajaweun ka nyarek. Mun aya weh keur nyarekan biiti atawa nu sejena pancing laleos. Lamun teu kitu manehna bisa beunang kabarerang ku omongan nana Mang Komod. Aduh akang, kumaha itu si Siti malah balik deui. Pan geus sidik eta teh mangsa lamun manehna moal balik deui. Kumaha kitu cek Bisurti. Alah nya Surti, pan geus jelas urang teh butuh ku caos keur kasiluman monyet. Cilaka lamun geus kieu. Kitu cek Mang Komod. Si horeng mitra-mitra Mang Komod jeung Bisurti teh boga hartana teh hasil munjung muja ka siluman monyet. Jadi manehna loba harta banda teh lain asli menang itikuri, tapi menang ku cara radikal. Pan geus loba pagawena anu maot teu pupuguh nyaeta ditumbalkeun ka siluman. Ari ayeuna caos butuh caos sasaran teh maksud teh Bisurti jeung Mang Omen anu rek dijieun wadal. Ari ayeuna Bisurti indit puguh we meuni hanyelu. Lamun lauk teh mah geus asup kana jero bubuk ayeuna kaluar deui. Pan geus kieu mah pamohalan biiti bisa datang di ka imahna sok sanajan biiti loba pangabutuh. Kumaha Kang lamun kieu engke mah atuh urang bere beas we jeung duit pameulina keur ngabobodo manehanana. Tapi urang langsung we jieun tumbal ka siluman monyet. Da amit-amit piraku urang teh kudu nyebakeun anak seep waktos